Tarik teh kira bulan deh ya kira-kira bulan po belah itu belah itu panas makin lebih ning ayam mana kenal nih dia kepo mana mang semua unga-unganya orang kemana-mana pasti mana kemana deh kemana-mana teh suka yang kemana-mana wah itu biasa orang maka dia tuh nempuan sawah teh orangnya tinggal itu boga sawah loba di dia teh mata kik kontrol ka dia ning harejo kene ting bulan iraha kudu panen kelmun panen mah daek teu ngebantuan orang atuh gay lah tuh udah masih hejo arek dikumakeun nek disangrai kumaha nu hejo ge teh nyambung maneh mah ngobrol jeung maneh mah pira aku pada disangrai teh kosong wae maneh mah lain kelah bisi gitu nya ieu pan tuh sawah tuh lobanya tuh ke bisi panen ke maneh daek teh ngabantuan urang bantuan ieu non teh dibuat tapi heueuh sih nya naon mantuan dibuat emang ieu sawah saha gitu sawah manehnya wah perasaan orang ge mah sawah teh nu entur da lain nu maneh emang si sawah ieu teh lain nu urang emang nu entur sih kabeh oge ieu mah cuman wa entur teh nya dulur urang nya teh ngenting dulur ti mana eta mah kitu we urang mau ngajelaskeun ka maneh bisi maneh kita boga pagawean kitu. Oh gitunya dulur itu teh tapi ting dulur di mana sok aneh sih masuk model jadi urusan eta enak kumaha urang titah gawe gitu di dieu titah gawe ka maneh teh tapi mah daek teh gawe di dinya teh cicing di tengah sawah tah ngajagaan sawah ieu bisi ieu naon teh bisi kumanuk daek teh maneh gawe di tengah sawah tuh orang jadi iya meren jadi nu kieu teh naon teh bobongkong sawah mung teuing aing mah kudu gawe nu kitu mah sama teu balik gitu. Da maneh mah cocok eta ning geus make upluk kitu teh naon teh ngaranna teh eta geus cocok maning tinggal cicing di tengah sawah geus kitu. Sia mah teu ngarti teu nyaho-nyaho nu kieu acan. Piraku orang Sunda teu nyaho nu kieu teh lain upluk ngaranna teh nu kieu teh ye hayang nyaho mah ieu teh ning topi. Maneh mah jadi kana topi urang nyaho atuh topi mah teh nu diharapna aya kaharep kitu maneh kunaon lain maneh mah ngajakan ngobrol tuh di nu panas kieu ning nyer-nyer kulit urang bodas wae wong itu di saung tuh ngopi-ngopi di ditu mah teh tuh di ditu mah bang bacaneut ayo panas teh aing ngajakan tadi nama tuh aya saung tadi mah di ditu teh ning eueuh ka mananya aya nu ngagotong sugan di jeung nuk kieu aing mah make naon nuk kieu tuh ayo lah ka itu jalan sisa kedua gitu aja lah wah iya naon cup tinggal cup alus ya cup tinggal cup sayang iya mah sayang manuk tinggal coba nempel dia bawa tinggal lihat tuh yang gede dia tuh tinggal lihat ke daun hungkul jukut temain kayak jukut jadian didinya itu mah nangis garing teh nih jukut jadian kemana itu maksudnya jadi dina tangkal nanya jukut jadi dina tangkal lah bodoh teuing lah diuk-diuk di dia tah ngopi-ngopi di dia mas teh bro teh begitu gimana dipermasalahkan bodoh dia sih lah kamanakeun ya dinya lah kemaisen anakan mana sih kopina tuh diuk didinya teh diuk heula we tenang ke urang nelpon anak buah lah meuli kopi-kopi we mah dulu diuk heula atuh lah diuk mana awas mun teu meuli kopina kalau yang dipicen ka empang dah picen kos karuntau itu yang telepon ya budaknya kalau timburu telepon geus kaus ya betung lapar di sekalian jeung can teuna gitu
Ini loba kahayang emang boga duit nanya? Hah? Tuh. Emang teu boga duit gini loba kahayang. Kos urang atuh naon? Hayang. Mana di nomorna tuh? Oh iya tuh. Aya we aktif teu? Tak aktif nih. Di mana maneh? Sok ngeluluconkeun gitu di mana eta buru-buru? Ka dieu nya ka sawah. Ulah lila. Buru lah buru. Iya boga anak buah teh. Anak buah di mana sih teh mana menang manggih di mana ente anak buah ha? Boga sosokan dengan boga anak buah lah. Canduk. Lah di mana we maneh mah teu kudu nyaho kenge daratang ka dari ieu tempukeun ku maneh lamun dititah kurang pasti langsung init manehna mah. Nu bener itu coba yang nyaho sok di dagoan kurang di dia soknya di dagoan lah ke digina repi meureun dagoan ngajeli laki itu aing lapar jeung haus yang buru-buru gerang ngopi lieur aing teh ngopi sabar atuh ta baru dateng merenang lempang make suku situ lain make ninja ya suku atuh lempang mah sama make ninja sabar atuh matak ogi lah sabar Bos Ucup. woi tah gening daratang ogi dia aduh asa kararan mah apa ini anak buah orang teh anak buah sih ya aya kadaraik sama naon gitu aya kadaraik we saya jadi anak buah mana nya buah halus satu daekeun nah make daekeun jadi anak buah mana nyakeun atuh daek kunaon kunaon make daek ka jadi anak buah si ieu Daek we karena loba duitna kitu. Heuh. jalan mana kita lah buat duitna aduh yang mengaledek ke orang teh nih pugu bener cek baru daki orang mau bawa duitna seteh maneh kunaon ke kitu ngaledek kitu cok atulah buru buktikan ayeuna meuli kopi jeung kadangan buru ku aing ge dagoan di dieu siap ieu pangmeulikeun kopi ieu buru bikin kopinya Siap. ulah poho kadanganna Kadangan. kabeh bukan mau belikeun kopi kadangan kadanganna amun aya kitu nya keur maneh ge entong kabeh lah buru Siap. burukeun nya ulah kebal Sajam paling moal lila kalem. sajam we nah maneh nu merintah itu kemae panu itu ge sarua anak buah aing meureunan hor piraku ye tiraha maneh boga anak buah kitu pan si eta mah mimiti dikenal di urang lagi teu percaya eta nyahoan sia mah mantakan bergaul jeung urang da urang teh terkenal di mana-mana emang heueuh sih maneh mah terkenal di mana-mana unggah urang ngaliwat ke ditu aya maneh mantakan keungan nya eta tempatna teh tempat nu tegenahan wae di nu panas teh di nu bareumit teh pepangina teh Aya bedak palakeun Kemana? Dekan. Ulah atuh diekeun heula. Ulah. Bos Ucup. Oh iya atuh jadi. Nu bos Ucup oge nya hayang beak. Itu. Hayah, saum. Karunya bos Ucup. ya nu meuli kopi ka mana di lila nya teh lila boga anak buah teh ngalilakeun tuh manten aing marana cenah buru teh Bos Ucup, Bos Asep. tuh nih mana lila teuing meuli kopi Anu malak tadi di ditu saha nu malak duka. Anu malak heula. dah anu malak mah bejakeun ngaran aing gitu ta Asep Iya tuh, dia kopina. Minta atuh. Minta itu ini lah. Cenah dibere gaji. Ya, sih mah kitu. Ka urang sini teh kopi ah. Aing selieur mah.
Ongko raun buru-buru ke dari itu. bos tapi kalah itu iya mah. Aneh mah. Wis ini lah kaneng ngadi titahli lah di. Jadi Meuli mani namanya tang. nguyuk Kuliah nah nanti. itu kumaha itu. Ya dulunya buru-buru manana. Keheula atuh kekerek bisa uyup ai meni kunaon sih? Beres, beres. Seur. Seur. Ini ngomongkeun juga nanti baru dak itu ngomongkeun da ini batu itu. Ah kamu ngomongkeun mana we meureun teu digaji. Oh ada orang mana nu kitu gaji. Kenaon sedang kerupuk wah kumpul di mana nu waregna jeung es naon di kopi aya padahal jeung aya permen segala tuh parupa ini nama kerupuk mah jeung sangu yang ngerasa beuh kita balik di jeung nyopot sangu gitu telepon arek. Nah, nomornya tadi ribet nomornya ngeranan. Wah, diangkat baru dapet gunung di jana euy. Oh, ada gara-gara kemana sih dibayar gaji jadi ngor. Nah, jadi nyalakeun orang mana? Anak buah mana? Pancena eta anak buah.